Oh, cuma derewek jelema ari ka aing teh. Sedih hati mah. Sedih. Kayak gampang kas najik dicipok. Oyong dicipok aja. Kan kasurupan lagi tua tahunan. Tua cager-cager. Jangan sejak geureukeunana aja. Alhamdulillah. Damang ce. Atuh sarima lah ce. Montong cipok ce. Ce. Ta ieu teh namina cebiah. Doakeun sing lungsur langsar. Investasinya kan lebetna orai kadutung Ieu teh lain kereuneuh lain. naon ce Ieu teh mabok berkat. berkat hasil Aduh ampun. salam aja Ya, alhamdulillah di masih deg-degan kene. naon ce Panitia tadi uing pajarkeun awewe baru dirajang ti dia. Gua padio. eta teh Pepentil gua coplok hiji. terus kapangin san Gua itu tangan kene. ke di tangan jeung Gua ting kurit ku tanggol katonggong. salam aja Di jebongan mana ya? Kot karasep ya Allah mana? Ini kuat garulis mesti nama agung. Saware. Atuh kabeh pemberen karunya nini. Disebut gelis teh ngambak nyeri hate. Terus arah duduh kulit naong nini mah. Tiba ngai nu batu ke kuat coplok hiji panon pan. Salam heula nya. salam aja ce lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi katurek mukodi. Pedapan lagam nu kitu mah kadang-kadang ngebejaan aya nu maot. Terus narongto tina lawang panto asal aya lagam salam pos kitu ge. Usahan maot nya. Pas disebutkeun teh mitohana. Kan dari mukodi mama atos giringan kanu ti payun. Daramang sadayana ibu. Ya, mun gering mah moal ka dieu nya. Atuh mohon teh garorel we di imah meureunana. Sabab katingali da teh aya nu nyandak impusan. Alhamdulillah. ce impusan teh Ya. Naon sih? Ada tong melong teuing bisi bogo. Tadi mah karek keluar ti imah dipajarkeun mamah ledeh cenah. pada tarik deh sebut kaitan cenah Mama Dedeh anu di Indosayur teh di Indosiar anu Mama dan AA bucat dong gitu. Nanti curhat yang bucat ce habis diganti senyum ka tukang diganti pikiran wae ieu teh Mama jeung AA naonan di para bucat toh. Atuh beureun kana lulus nyangan laporan. Sama ngerti bener. Neng tong neleukeun we neng babacaannya. Cobiah liwat di tu ka dieu kala maraca ayat kursi. soakeun Sangka urang genderuwo meureun. Alhamdulillah cobiah bangga silaturahmi tiasa silaturahmi ka dieu. Rasa Rasulullah oge cenah berkahna silaturahmi teh insyaallah bakal panjang umur loba duit. Badulur alhamdulillah. Lamun geus loba dulu kakarak balik mawa doa. Apa di sini doakeun? Nyai orang doakeun dulu para kiai sueur di dieu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan para kiai sadayana sing panjang umur. Sing berkah sadayana. Nya sing sarehat. amin Nya alhamdulillah kiai mah da ai cepiah mah naon atuh di Bang Jablay. Cepiah mah ini ditanggiluan ceramah wah cite bawa edan.
Ayo power we, ayeuna pangersa ajengan geus ceramah ngajak ka surga ka jamaah datang cepiah ka neraka deui balik deui. Alah. Jaber teh sieun loba peraturan anyar eta teh. Haji, kumaha pelaturan nya pelaturan pemerintah kan ayeuna tere diberlakukeun bahwa aya karyawan pabrik teh di dieu. Karyawan pabrik teu meunang make jilbab bulan depan. Teu meunang make jilbab karyawan pabrik. Ya, kecuali karyawati. Mun karyawati menang. Bener. Karyawan mah teu meunang. Karyawati mah empek. Nya. Alhamdulillah. Soalnya katingali di dieu mah alanyaan ahli ngaji kabeh marake tiung kabeh tuh. Marake jilbab di dieu mah. Sebab wanita yang pakai jilbab itu akan terlihat lebih cantik daripada wanita yang pakai kopea. Masya Allah. Pulang? Naon? Wah, ceput mah jimat ieu mah. Buka ciputan mun-munan orang murah dikena. Eta budak saya tak ampun karunya kuat tebejaan indungna atuh budak geus ripuh. Pates ngagoleh. Oh, nungguan cepia eta pun tinggal soak eta mah. Cek. Naon? Ieu saroleha nya. Alhamdulillah ieu. Pangetarium cek. Nya tapi lah dari tiuk-tiuk mah lain ciri santri lain. Mohon. Anggar we nu penting mah anjeun jalmi ka Allah Subhanahu. Ta eta nu utama lain kasetna. Lain gelisna. Tapi ajen manusia mungguh Allahna. Nanging manana budi pekertina rengkak polana nasa di dintena sok tulikeun tumpakan wae ari ceuc ari naon sih tumpas sae halus sarana juga serokan baturan si Kajo teh serokan sarukan sok teruskeun ceuc. Mohon tuh alhamdulillah bagja cepiah mah tiasa ka dieu sadayana aja Pak. Mudah-mudahan nyakan dari cepiah mah ku salaki teh ngaji tara dibawa undangan sok ditinggalkeun mun undangan teh Kengnya teuing nya lamun kalau eta kanu maot sok pangheulana di bejaan eta teh kitu. Ayo coba kan sok diwawarkeun ka masyarakat teh cenah bisi rek nempo juri kita pamajikan urang cenah. Goblok teh siapa? Kira-kira kan jujur ceup pikeun ajegan masuk atoh tingupingkeun innalillahi teh. Proyek. Tah eta di antara gambar. Ya kamari pan ajengan mah kuat aratona teh. Baheula mah ajengan kamari 2 tahun yang lalu kan coronanya karunya baregang nu manggil Cikeun warna begang teh kamari begang teh corona. begang kuat turun saon. Ya Allah. Anu beunghar mah eta we nu senang mah. Amil. Kok jasa poe aya 7 wae 8 kodong-kodong innalillahi. Kodong-kodong innalillahi kuat teu ngejo 2 tahun amil. Mentak amil wadoakeun sing panjang umurna amil. Tong wakamaot lamun masyarakat can pae kabeh. Amil konde. Ku cau sasake urang maot kumaha ku nyawajahna we mandi sorangan. Make kain kapan sorangan. Ke kuburannya mantep sorangan aclo. Ngubur sorangan. Ya, makanya cenah ge aya beja Kang Haji. Mohon. Aya golongan anu asup ka surga. Salat henteu, salat tara. Mohon. Puasa tara, zakat tara, komomoga haji. Tapi asup ka surga. Eta teh nya. Nya, ibu hoyong teu kitu. Da nu gelo nu kitu mah. Oh nya pikir aku ibu salat henteu, puasa henteu. Sok pikir. Tah entong ke mah. Nu maot, mulai nu maot sok tahlil ya. Oh sok, nu maot tahlil nu hirup kamaranan. Nu hirup parudud ceuc. Heeh, bareuna. Itu nu maot pas tahlil. Ane kunaon dianterkeun ka makam ari peutingna ditah tahlil mah tuh. Karunya. PRT.
Ya Allah Pak RT, alhamdulillah. Ibu RT naya. Mohon Ibu RT, Ibu RW, alhamdulillah sadayananya. Ibu Kades, Kadesnya kuat ganteng. Mana? Ya tadi kan nanyakan ke Cepet Pak Kades. Kumaha cenah cenah. Nanyakan ece ari ece sajam sabaraha cenah. Aduh, disangka urang PL meren. Disangka jablay sajam sabaraha. Kayak begitu nanya Oh, Pak Lurah ternyata diam-diam jatuh cinta ya sama Kawana sih Pak Lurah nih. Ya, iya aduh Bapak. Jangan kaset ya. Kasih pisan ce. Pak ikut. Alhamdulillah. Mohon tak ieu ke galadu putra, mudah-mudahan sayana putra-putri orang sing soleh-soleha. Amin. Ngan kade ngaboga budak teh ulah sembarangan mereken ngaran. Kudu ngaran nu aralus walaupun cek urang barat mah apalah arti sebuah nama. Tapi lamun cek urang mah kan nama teh sebuah doa. Ulah kos tatangga jebiah ngaranan budak teh padu wae lalaki bereset di aranan enton. Cek urang teh karunya atuh budak ngaranna enton salus-halus. Pas sekolah SD tanya ku guruna ujang sangarana enton bu. Aya papanjangan teh jang teu aya bu santon-enton nawe. Cek urang teh karunya kumaha budak lamun gede miliknya Kang Ustaz. Kumaha lamun jadi polisi kayak baru jadi polisi enton. Menjadi kiai. Tapi jujur ce aya eta ngaran hebat budak teh ce. Nyokot ngaran bapak jeung indungna bapana Abbas, indungna Kokom budakna jadi Baston. Oh. nya. Eta bapana Tata indungna Ii. Budakna jadi nah karunya. Oh bapana urang Batak, indungna urang Bogor, boga anak jadi Batagor. Nah eta bener ce gitu. Nah, ngaran budak mah kerasin sae. Komode ulah ta urang Sunda mah ulah ngaranan budak teh Toto tah, Ina teu meunang. Sabab eta mah ngaran kloset eta mah. Sok Toto merek kloset eta mah hong diaranan kana budak. Da Toto mah urang Jawa euy ce. Oh eta Ina coba eta. Eta diparake. Eta mah Sunda Ina. Oh pake ku urang Sunda atuh beureunan diparake di parodolan batur. Ngaran kloset dipake. Aya Toto aya Tata ce. Mun Toto Jawa, mun Tata Sunda. Kan bedana Sunda jeung Jawa mah kudu hiji. Mun Jawa kana huruf O, lamun Sunda kana huruf A. Sok lamun Sunda, Tata lamun Jawa, Toto lamun Sunda, Purwakarta lamun Jawa, Purwokerto lamun Sunda, Mangga Calik lamun Jawa, Monggo colok. Aja aing nyolong. Jorang. Jorang. Aduh. Aneh. Daftaran genje aing. Mun di Sunda kuntul, mun di Jawa niat sih. Mun di Sunda kuntul, mun di Jawa bango ih urang mah lain marengkol otak Tenang teh ce. Ayeuna mah singkatan ce. singkatan Oh ku ece nya kantor wilayah disingkat jadi Kanwia kantor urusan agama disingkat jadi KUA. eta pelebah kantor jutawan disingkat jadi Kantor jutawan jadi lahir. Makanya jadi kanjutan ya. Model ojek online ojol. Namun anu eta anu dagang online teh berarti penjol, pinjaman online, penjol. Eta lamun kontrakan online. bener ce. Kadinya dewa ya aing baca. Kontrakan online mah payu. Rumah sari-sari mabare. Teruskan ce.